Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Tekanyahoan raatna hujan anu sakitu ayar-ayaranana teh kabang berangkeun ku ngobrol bari ngiuhan di jero warung. Ari ret ka jalan geus loba deui anu ngaraliwat nu lempang. Hadena we hujan teh raatna rada beurang keneh. Kuniang adun cengkat tina diukna dina bangku bari nguliat. Terus keluar ti warung rek muru balik ka imahna. Lempang ciprit gagancangan dina jalan satapak. Luhureun jukut nu baseuh keneh ku ciremis sieuneun kaburu-burit. Mitra kaum dangu barang rek mentas kana cukang lebah susukan Citarik adun ngarandeg heula nenjo cai anu caah umpal-umpalan ngagulidag meh mudal tina bibir susukan caina kiruh lecek jeung kotor pinuh kuruntah jeung regang-regang anu kabawa palid ti girangna. Jeroning ngarandeg teh mitra hatena teweleh ngocoblak ngomong sorangan bari mencrong kana cai nu kawas bajigur. Oloh geuningan caah susukan teh. Tapi kawas nama moalila gedena cai teh. Engke oge peuting, heuh peuting orot lamun dilintaran teh tangtu loba laukna ieu teh yo. Arek ngalintar cenah bari leos indit nyukang dina catang kalapa nu ngajepat malang luhureun susukan. Leungeunna nu sabelah ngembing kana awi pamuntangan nu malang gigireunana. Keun engke geus rada peuting rek mawa kecerik ka dieu rek ngajakan si Uro sugan daekeun mun teu daekeun mah rek sorangan we. Datang tu loba balong-balong anu baradah tambakanana ti girang ieu teh pasti paralidna ka dieu kasusukan. Biwirna ngunyem deui bari lempang mapai kebon sampe. Mitra kaum dangu urang singket we nya. Gancangna ieu carita. Wanci Isa bari meresan kecerik di tengah imah adun gegeroan kasobatna nu imahna ukur kahalangan ku kebon jagong 2 kotak. Roho, Uro, Ai, tembalna ti lebah imah Uro. geus are encan. Acan, nah kitu arek naon? Urang ngecerik yuk. Loba geura laukna anu kabawa caah. Hayu, iraha. Ayeuna Engke we geus rada peuting kira-kira pukul 11 we. Sina orot heula caina ayeuna mah gede keneh.
Tembal adun bari cecelewengan. Hag hayo. Tembal baturna. Mitra kaum dangu singkat deui wae caritana beres pasini kulutrak nulakan panto terus ngeletikan damar sup diasupkeun kana kaleng urut mantega leos kanggon bebekelan arek sare heula reup weh bangun anu geus pules tinggal kerekna we kadenge teh pes-pesan. Keur mejehna sare tibra adun lilir kageingkeun kudu ngetrokan bilik ti luar lebah kamarna bari gegeroan. Kang Adon, Kang Adon, saha? Tembal adun bari ngajungjungkeun sirahna. Kuring hayu lain arek lintar teh. Nyanya cek adun bari ngorejat. Aduh, pukul sabar aja tero gas penting aya we setengah 11 mah. Tembal nu di luar kuniang adun hudang leos ka tengah imah kop kana kecerik jeung kojana anu geus disadiakeun ti sore keneh. Leos deui ka kamar ngageingkeun pamajikanana anu keur merongkol. Nyi ya tulakan deui panto ye bisi aya anu asup. Akang rek ngecerik teh jeung si Uro. Omongna deui bari kaluar ti kamar. Leos adun kaluar bari mawa kecerik jeung kojana. Kulutrak panto ditulakan ti jero ku pamajikanana bari ngaleleke ngelek samping anu udar. Sing loba Kang bebeunanganana cek pamajikanana bari ngoloyong deui ka kamar. Heuh doakeun we sing hasil. Tembal adun titepas jurut turun tina golodog nyamperkeun baturna anu ngadagoan di buruan. Duh geuning poek ro nyieun obor heula kitu. Entong kagok. Entong kumaha teh? Kagok sakedeung de oge caang bulan geura. Nah maneh teu mawa kecerik atuh? Maneh teu mawa kecerik? Nyaeta ruksak. Kutan ruksak? Nya ruksak pegat bantuna jeung batu-batuna lalesotan sawareh. Ari geus kumangke? Arek nganter we wungkul. Arek nganter wungkul. Nya rek nganter wungkul we bari mangundangankeun. Oh, hayu atuh. Tah bawa kojana tah. Leos adun jeung baturna tinggiri di Muru Walungan Citarik. Mapai jalan satapak ngayugjug ka hiji lembur teu karasa capena bungan wanita. Jagar Leos adun jeung baturna ngagaridig Muru Walungan Citarik. Mapai jalan satapak sisi kebon anu calebrek pinuh kuletak. Bari lempang indung sukuna dicecep-cecepkeun kana taneuh anu leueur nahan bisi ti soledat. Leungeunna ngembing kana pager bari milihan tincakeun anu meh teu kaciri buni dibuntel ku poekna peuting.
Mitra kaum dangu barang nepi ka sisi walungan manehna nerangtung heula luhureun batu bari nempok kana cai anu geus orot caahna. Neangan lebah-lebahna anu pantes loba laukan arek ngamimitian. Tah ayeuna mah orot geuning caina ro, ceuk Adun bari muka gelungan kecerikna. Atuh da caah kitu matara lila. Lebah mana heula nya? Kumaha Kang? Lebah mana heula nya mimitina? Tah lebah dinya geura. Loba laukna dinu liuh kitu mata. Tembal baturna bari nuduhkeun kana hilireun batu gede. Mitra kaum dangu cerub Adun ngamimitian nurunkeun kasusukan. Caina karasa nyecep tiis mata kukurayeun. Kecerik geus nyampai dina sikuna anu kenca. Leungeunna anu katuhu geus ditamprakeun dipake meberkeun kecerik anu ngarumbay. Bismillahirrahmanirrahim. Adun bari ngarungkupkeun kecerikna ngamimitian. Terus dipulut deui lalaunan bari disasar tina jungjunganana nepi ka luhureun ali-alina. Terus dijungjungkeun rada luhur. Dina kukuh kecerik-kaceri lauk teh ngagarayot ting grepek. Beteungna ting gurilap semu herang barodas kacaangan ku cahaya bulan anu kakarak tembong saeutik. Ramang-ramang keneh kahalangan ku mega anu semu hideung. Terus laukna anu nyaralap dina kukuh kecerik teh dilaanan hiji-hiji song diasong asongkeun ka baturna anu mangundangankeun. Ngecerik ayeuna mah maju ka girang. Kukucuprakan mapai-mapai cai tengah susukan. Angin peuting ngahiliwir teu eureun-eureun ngusapan tulang tonggongna. Mauran teisna Ciibun anu maruntang dina awakna. Manehna teu malire kana sukuna anu geus baraal. Balas kakeum ku cai jeung awakna anu geus gentel carucukan katiisan. Jongjon kukucuprakan kagugu ku karesep jeung loba bebeunanganana deui. Beuki girang cai walungan teh beuki ngagenyas herang sarupa jeung langit anu semu kulawu kahibaran ku sinar bulan. Anu rai-rayan bijil tina sela-sela mega anu ting jarumpluk. Keur jongjon ngarungkup-rungkupkeun kecerikna. Hawar-hawar kadenge sora hayam raongkong korongok. Mepes-mepeskeun jemplingna peuting anu simpe. Patembalan ti unggal lembur ngelingan ka sakabeh insan. Sangkan ulah ka jongjonan teuing talibra sare. Nitah buru-buru tobat bisi kaburu datang ajal sabab subuh tereh cundu. Aloh geuning geus janari deui ro. Anya geus kongkorongok hayam geuning. Oh rarasaan teh asa cikeneh pisan. Atuh da resep loba laukna jeung galede deui. Lumayan we 2 poe mah moal teuing meuli deungeun sangu sugan. Mitra kaum dang baturna anu diajak nyarita tenembalan jongjon we nuturkeun nuluncatan luhureun batu. Kek lah eureun heula capek eureun heula. Adun bari hanjat ka darat gek diuk luhureun batu handapeun tangkal cangkring anu rajeg sisi susukan. Baturna oge gek diuk
gigireun nyang hareup kasusukan nu caina ngaguru nalenggaran batu. Ku siwal Adun ngodok saku rek nyokot dompet wadah ududeun jeung bengsina. Oh, maneh rek udu deui, Ro? Pokna bari ngagulungkeun bako jeung daun kawung. Ah, komo we atuh da tiris. Tembalna. Duanana atuh geus kitu mah ngarelepus ting paralenyun ararudud. Nganeutan awak nu geus lila katisan bari ngarasakeun kacape. Cahaya bulan teh beki subuh beki mencerang nyangan poekna peuting anu mongkleng. Bentang-bentang di langit geus loba anu bari jilting paruncengis tina panyumputanana ting carela kawas anu silih kiceupaan jeung baturna. Tapi kaayaan anu samodel kitu teh bet nambah keung. Kusabab kadenge hawar-hawar ti jauhna, sora anjing pating cungungung ditemak ku sora manuk buuk pating karuweuk, oge ayam manuk silit uncuing anu manting. Mata keung. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun Maanggang ngadongeng dina channel YouTube Dongeng Sunda Maanggang di mana bae ayana urang teraskeun. Tina iuh-iuh kalangkang bulan anu kahalangan ku daun cangkring luhureun marnehna kareret ku juru panon Adun sirah baturna teh bet dugul jeung siga pupundakan deui dina pundukna. Lamun anu geus kaberenehan mah meureun nu kitu nu ngaranna juri getok teh. Juri getok anu baheula terkenal terus disidik-sidik. Ro, dedeulan dewek teh siga nu dugul sirah maneh teh. Nyadang geus lila. Tembalna jadi ngirung. Nah si Uro teh ngomongna jadi ngirung. Da tadi mah henteu. Cek Adun jero hatena rada leuwas. Panurut Mareto masang ring manas. Omongna deui bari angger ngirung. Bareto irah ada sakanyaho dewek macan nampo maneh gering ripuh. Adun bari mencrong kana sirahna anu herang katojo bulan tina sela-sela daun cangkring. Mareto weh cika diekeun koja teh nempo dewek meureun geus pinuhnya. Sok koja teh diasongkeun ku baturna bari ngalieus miceun beungeut. Barang diilikan ku Adun koja teh bet kosong eueuh lauk sapisan. Koja teh kosong eueuh lauk nu nyangsang hiji-hiji acan anu diwalah-walah geus pinuh teh. Har, geuning kosong. Dari kamanakeun laukna? Tanya Adun bari kerung. Wah, meak nihakan. Hah? Pira ku lauk atah dihakan? Adun reuwas. Nangeuna amis lauk atah mah. Mitra kaum dangu, Adun terus pura-pura menerken kecerik bari dongko. Tapi juru panona mah ngagiler kagigir, ngawas-ngawas banget baturna bari rada ngadeg-deg. Geuning siga sihungan jeung gadona semu cadok deui. Naon atuh eta teh? Cek hate Adun bari ngarenjag leuwas. Mitra kaum dangu, koleab deui bulan teh nyusup kana mega nu ngadeuketan. Dina kaayaan kitu
tina remang-remang cahaya nu liuh ka ciri irung baturna teh pangek, panona celong dekok tapi bolotot, tarangna nong-nong, celina rabing, lenyap, hate adun ngalenyap bakat kurewas, ngadeg-deg satakerna, boati tadi we meureun babarengan jeung aing teh, kitu cek adun na jero hatena bari ngoplok. Puriding bulu punduk na rancung, angena bekir ratug deg-degan, awak na ngelaper, ngadeg-deg kawas anu muriang, nyep-nyepan campur jeung tiris na hawa subuh. Kucuprak, adun turun deui ka cai bari pura-pura rek neruskeun deui ngalintarna. Suruwuk mapai cai gajeleng ngaluncatan batu. Sanggeus rada jauh tinu keur jongjon diuk keneh dina batu, gajeleng bae ka darat berebet lumpat ngabecir notog-notogeun maneh teu ngadaret deui ka tukang. Mitra kaum dangu cag heula adun anu keur lumpat sakalumpat lampet bari jeung notog-notogkeun maneh ngajauhan eta pasempatan. Ayeuna urang kocapkeun nu diuk dina batu, jung manehna nangtung gajeleng ngaluncatan batu berebet deui lumpat ngudag adun anu geus jauh lumpatna. Ngang nangoan ieu ngonya ningaleun. Ngang nangoan ieu ngonya ningaleun. Ngang nangoan ieu ngonya ningaleun. Ngang nangoan ngang. Omongna bari ngacung-ngacung koja kosong, ngadengi sora anu gagaroan, adun lumpatna beukik ngagancangan bari ngajingjing kecerik. Lumpatna totolonjongan jeung mindeng ti soledat arek labuh, da teu mirosea teh kana tincakeun anu laleueur. Dampal sukuna lamokot pinuh ku leutak jeung taneuh cepal deui anu nambahan berat kana lengkahna. Anu ngudag beki deukeut bari teureun gegeroan. Ngang nuan ieu ngonya ningaleum. Ngang nuan ngang ieu ngonya ningaleum. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun, cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun, dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina, dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.